Oh, tuh. Ini aja. Astagfirullahaladzim. Kencetnya kenapa? Aduh. Nyangges kikian ya tuh. Wajah kondrongit. Dah lo bareng itu tuh mah. Nyana air rengit. Hai rengit. Kinaon. Kenapa pelitikan? Itu lo bareng pisan di kamar tadi. Ah, iya nangis endol meureun. Kan mana meletik deh. Apa rengit bener itu nah? Anak nang meureun. Makanya tuh. Berarti lah kamar orang apa rengit tuh deh. Oh. Kira aku deh, bener sih deh, percaya yang berapa balik ke dia. Atuh moronan. Tuh. Ya mah kaos malam iya ya mah. Mana karena lebaran Cina. Tuh andol deh, kira aku lagi mau balik dia. Kan awak teh sok. Masuk ngajaran di dada lah. Da nyetrekna di dinya wae. Da mana kan panggil dah. Ini aneh tuh. Kita serius. Eta teh nyetrekna di dinya wae coba. Tuh di dinya. Tuh di dinya kene. Naon sih, Dek? Eta ieu na teh nyetrumna teh di dinya tempatna teh di dinya eta wae. Didinya dirampak. Nya tong dirampak ini. Cek abdi teh tadi dinya banyak trumna. Tapi katanya sedol. Mun geus dudadol. Tuh. Da beusi nya bener. Udah dirampak mah tadi mau disadar mun urang mah. Geus tuh paruman. Da ieu lo bareungit kan ya. Oh ya cangcut barongitan deh. Geuning aneh urang mah. Geus kaya kasetrum ih. Udah. Tuh. Berarti anakan eta, anak reungit. Kandeng na. Ayo deuh sok. Embung. Moal atuh. Tuh. Ayo kana, Dek. Tuh, beak kana, Dek. Berarti ngarenog gitu, Dek. Apa boleh diganggu? Anehnya deh ya. Geus tong dirampak kena kasetrum. Nangis, maherang itu dor. Pareuman. Mas parem.